Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu kudu ngitung-ngitung anjeun kabeh, angfusakum kana amal diri anjeun, qabla an tuhasabu samemeh dihisab aranjeun kabeh, wazinu jeung kudu nimbang aranjeun kabeh, akmalakum kana amal aranjeun kabeh, qabla an tuwazanu samemeh ditimbang aranjeun kabeh. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, sareng nyarios Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man sing saha jalma donna anu nyangka itu jalma, annahu sanyana itu si jalma, annahu sanyana kalakuan sareng tingkah, bidunil juhdi tanpa dibarengan sareng usaha, yasilu yakin bakal nepi itu amal, fahuwa maka itu si jalma, mutamannin eta anu berangan-angan, waman jeung saha jalma donna anu nyangka itu si man, annahu sanyana kalakuan, bibadlil juhdi kumigawe kana usaha, yasilu bakal tepi itu ke amal, fahuwa tah mangka itu si jalma, mustagnin eta anu tatagenan kana amal. Wa qala al-Hasanu ngadawuh Syekh Hasan rahimahullahu ta'ala, tolabul jannati ari nyuprihna sawarga, bila amalin tanpa migawe amal, dan bun eta gawe eta dosa, minad dunubi tina pirang-pirang dosa gede. Wa qala sareng ngadawuh deui Syekh Hasan, alamatul haqiqati ari cirina hakikat, eta tarku mulahadatil amali, eta tarku mulahadatil amali, ninggalkeun tatagenan kana amal, la tarkul amali lain ninggalkeun kana amal. Hiji deui.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qayyisu ari jalma anu pinter. Eta man jalma dana anu beragama nafsahu dirina itu siman wa amala sareng migawe kana amal lima pikeun kahirupan si jalma ba'dal mauti sabada mautna wal ahmaku sareng ari jalma anu bodoh eta man jalma ittaba'a anu nuturkeun itu si jalma hawahu kana hawa nafsuna wa tamanna jeung ngarep-ngarep itu si jalma alallahi ta'ala kadat Allah ta'ala al-amaniya kana panghampurana. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu neraskeun makalah nomor kaopat anu mana kamari teh netelakeun tentang malam tazid al ajro. Caur kamari ieu naon cenah kamari teh Bu? Salagi teu migawe amal maka urang ulah ngarep-ngarep kana ganjaran. Bahkan kamari dihikayatkeun aya hiji jalmi ti golongan Bani Israil anu ibadah salami 70 tahun, anu mana ibadah 70 tahun teh direken moal lebet kana sawarga Gusti Allah. Kumaha ngalaran eta pamuda anu ibadah 70 tahun teh? Nahnu khuliqna lil ibadah, kami hirup, kami diciptakeun ke alam dunia teh sanyana eta pikeun ngalaksanakeun ibadah. Singkat cerita ayeuna urang ngabahas. Bahkan Bu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rajana para wali mantena salami 40 tahun dawam wudu teu kantos pegat wuduna. Sabaraha tahun cenah Bu? 40 tahun istiqomah dawam wudu, janten upami kahampangan abdas deui enggal. Tikawit iraha, tikawit waktos isya dugikeun kana waktos subuh. Berarti atuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ti waktu isya ka subuhna teh teu kulem balik tak nyeueurkeun zikir munajat ka Gusti Allah. Ari urang mah tis isya ka subuh teh tina tu kulemna lalajo bola nya Ustaz. Lalajo bola komo ayeuna tereh Piala Dunia. Anu diudag-udag teh eta. Sedengkeun para ulama salafus shalih mah ninggang waktu poek mongkleng teh lain nyeueurkeun istirahat balik tah nyeueurkeun munajat ka Gusti Allah. Bari dina hiji waktu Syekh Abdul Qadir nyarios kana amalna. Bikila nasin wala budamin. Janten ngaretek dina manah Syekh Abdul Qadir kana amalna sorangan. Lamun dibahasakeun mah kieu. Hei amal kuring, yeuh ibadah kuring, saur Syekh Abdul Qadir. Kami kana rahmat Allah teh lain ladang anjeun kana ibadah.
anu parantos diamalkeun ku anjeunna. Nepi na kami kana rahmat Allah teh lain ladang anjeun. Balik tak anjeun ku kami dilaksanakeun teh ukur kewajiban pedah kami diparentah ku Allah. Kami ibadah balik tak dan maning parentahan Allah. Kami salat balik tak parentahan Allah. Teu aya saeutik oge pedah kami salat hayang menang surgana Allah. Kami asup surga lain ladang anjeun, balik tak ladang fadolna Allah tina kami geus ngalaksanakeun parentahan Allah nyaeta anjeun. Para ulama mangarekeun yen tos yakin yen ibadah amal teh lain karena hayang nanaon. Teu jiga urang Bu, urang mah sedekah 2000 kapan hayang jadi 10.000. Paribasa begitu kenceleng naon kapayunan teh abi mengpeng gaduh milik 10.000, mudah-mudahan sing jan 100.000 nya doakeun pisadayana. Urang mah kadang-kadang beramal ge hoyong digentian di dunia keneh. Ujaba urang mah sok egois ka Allah teh. Urang ladang salat, ladang sedekah, ladang zakat, ongko hayang breh diebrehkeun di dunia, bari boga harapan tatagenan ke di akhirat bakal menang surgana Allah. Sedangkan saur kamari, saur Syekh Abdul Qadir keneh bahwa nilai hargana surga teu sabanding jeung hargana alam dunia wa ma fiha jeung saeusina. Bahkan kerudungna widadari wae ge naon? Hargana teh leuwih mahal, kedudukanna leuwih berharga tibatan dunia jeung saeusina. Ayeuna urang Ibu Yuswa misalkan 70 tahun di alam dunia, heg urang teh selama 70 tahun teh ibadah dengan 40 tahun, tacan dipotong balik 15 tahun. Ku umur jeung amal nu sakitu urang hayang meuli surgana Allah rek ti mana? Acan amal nu hayang dipotong di dunia kene. Acan nikmat anu urang teu disyukuri tina naon tina raga urang. Maka leres amal urang teu bisa nangtukeun surga jeung nerakana Allah. Tapi ladang iman anu aya dina diri urang eta anu pasti bakal ngajamin kana sumpingna ridho Gusti Allah. Dalamun urang tos diridoan mah Bu nanaon oge gampil. Ibu tos ridho kanu jadi murang kali di piwarang ibak sonten pasosore ku ibu teh heg ngagugu pasti beres ibak eta murang kali hayang nanaon ieu pasti di kumaha ku ibu digugu ka hoyongna. Mama hayang jajan seblak tah acisna. Mama hayang jajan naon juk tah ieu acisna. Digugu ka hayang budak lamun budak geus naon ngalaksanakeun parentahan ibu kapan gitu. Cek ibu mandi budak teh, maka ibu bakal golosor moal hese ngagugu ka hayang budak. Tapi lamun budak bantanggul memeh digugugi pasti diceramahan heula. Ibu teh alabatan tukang tablik akbar ceramahna oge. Pertang-tang jeung tutunjukna ka budak teh. Bakating ku budak bantanggul tah eta teh gambaran kahirupan urang kana parentahan Allah. Lamun urang bantanggul nukang nonggong kana parentahan Allah, nyawayahna Allah ge bakal seuseut mere rezeki ka diri urang. Tapi lamun urang taat pol-polan ka Allah, teu hese diparentah ku Allah, maka rezeki Allah ge moal katahan, rezeki Allah moal kapalang sumpingna ka diri. Bahkan Kangjeng Nabi ngadawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu pek itung amal anjeun, kudu ngitung aranjeun kabeh anfusakum kana diri anjeun. Cek tadi ibu umur 60 tahun dipotong 15 tahun umur balik, berarti sesa 45 anu 45 tahun eta itung ku ibu di alam dunia. Sabaraha tahun urang taat ka Allahna, sabaraha tahun urang seueur maksiatna,
tina taatna eta sabaraha siki amal taat anu ku urang tatagenan kana amalna itung ku urang qabla an tuhasabu samemeh engke urang panggih jeung yaumil hisab samemeh amal urang dihitung di hadapan Allah. Sedangkan urang mah boro-boro ngitung amalnya karena sekurang mah hanes ngitung amal tapi ngitung naon ngitung duit ari bulanan. Wazinu angpusakum qabla an tuzanu jeung anjeun kudu nimbang kana amal anjeun qabla an tuzanu samemeh amal anjeun ditimbang. Sedangkan dina awal redaksi geuningan bu kantos kabahas saha jalma anu nincek umur 40 tahun di alam dunia walam yablug jeung acan tepi amalna amal saena acan tepi ngelehkeun kana amal awona maka kudu siap-siap cawis-cawis tempatna teh di mana dina neraka. Ayeuna urang tos sabaraha taun anu 40 tahun can deuheus ka Allah wae ge bakal pinarakaeun atuh komo urang. Misalkan Ibu Yuswa 60 tahun getol pangaosan teh 65 tahun. Anu 55 tahun teh urang teh bantangul contohna. Ku amal nu 5 tahun urang tos ngarepkeun surgana Allah rek pimanaeun. Sok bu lamun urang ngemut kainya lamun leres teu aya fadl jeung adilna Allah rek di mana tempat urang arek ngarepkeun surga nu mana sedangkan urang taat nagingan sakitu matak leres umur anu aya kesempatan anu aya tong dileha-leha tong diengke-engke buat teuing urang isuk jaga anu bakal miheulaan ninggalkeun alam dunia sok ayeuna keneh ulah diengke-engke urang beramal soleh. Da umur mah teu aya nu terang punya. Ibu umur langkung sepuh tibatan abi saha nu uninga ibu nu bakal dipayun-mayunan. Ayeuna budak santri yuswana ieu leuwih handap tibatan abi. Saha nu uninga santri heula nu ngantunkeun. Leres teu? Ari abi heula mah ulah Bu. Kapan kudu tartib cek sapinah ge cenah Bu. Ari tartib teh naon? Ngaheulakeun anu heula, maneureupkeun anu dipaneuri. Maka manggawe ibu-ibu dipadayeun. Mudah-mudahan sing paranjang yuswa bari tiasa ibadah ka Gusti Allah. Sedangkan bungke di poe kiamat teh anu bakal diheulakeun ditimbang teh amal kahadean. Urang bakal ditipu ku amal urang nyalira di hadapan Allah teh teh dina yaumul mizan teh di kilo amal urang teh. Jika urang keur ngilo daging kitu. Amal sedekah dipurangkeun ku Allah teh beratlah amal urang teh kapalih katuhu. Kacida bungahna hate urang ningali amal urang berat ka mana? Ka katuhu. Sedekah ditimbang gejelik beuki berat, zakatna ditimbang gejelik beuki berat, tadarus ditimbang gejelik beuki berat amal kahadean urang, gede we harapan urang bakal pisurgaeun. Padahal Allah teh keur nembongkeun yen amal kagorengan urang teh leuwih badag tibatan amal kasayan urang. Celek we ku Allah teh dipurangkeun amal naon? Amal ujub urang. Amal ngomongkeun baturna, amal sirik ka baturna. Gegebegan mulai hate teh mulai berat-berat ka belah kenca. Urang mali kanu tukangeun, cing urang nu tukangeun geus ting karoceak. Loba keneh amal awona. Urang gegebegan beuki dieu beuki berat, saimbanglah amal urang. Tidinya urang bakal ngaraos dagdikduk ser hate teu paruh. Sedangkan amal kasayan tos seep teu aya timbangan deui. Tapi amal kaawonan seueur keneh
maka harita urang bakal ngarawaskeun hanjakal, bakal menta kalau Gusti lamun mah dibere waktu sapoe deui di alam dunia, maka kuring rek ngebrehkeun harta kuring bari rek lempeng hate kuring amal ka Gusti. Yakin lamun Gusti rek mere kesempatan ka kami ka abdi, sedengkeun kesempatan moal datang dua mata peupeujit meungpeung ibu sarehat keneh, urang sehat keneh, naon wae anu tiasa dilakukeun ku urang mudah-mudahan peupeujeuh ulah duwikeun ka merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Beramal sing karena Allah, ulah urang amal karena hayang dieuleuk-euleuk ku batur. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man donna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Sing saha jalma anu eta jalma teh boga sangkaan ku teu usahana ku cicingna bakal hasil kana surgana Allah atawa bakal hasil kanu dituju, maka eta jalma teh mutamannin, jalma anu tukang ngalamun, tukang berandai-andai. Jikalau andai kata upami lamun melak tangkal meureun dipupukan ku boa-boa, jadina teh mudah-mudahan. Sabab naon? Hayang hasil hiji perkara tapi teu jengprakna. Jigakeun kieu ibu teh keur lapar, beas aya, endog aya, pasakeun aya, tapi teu genjeng masakna, teu genjeng nyanguna, bakal wareg moal. Atawa ulah jauh kana masak, rencang tos sayogi, sangu tos meunang ngakeul, piring tos aya, tapi teu am huap-huapna acan, bakal wareg moal. Tah nu kitu teh jalma anu panjang lamunan, seueur berandai-andai. Gambaran hayang menang surgana Allah tapi teu kersa ngamalkeun parentahan Allah, tah kitu. Diajak pangaosan ke abi mah ngaos teh nungguan taufik jeung hidayah Allah, sedengkeun sepikeun anu kadawuh kana cepil urang teh taufik jeung hidayah di Allah. Sok aya nu kitu Bu. Abi mah sedang nungguan hidayah di Gusti Allah teh, sedengkeun sora adan, sora anu ngajak pangaosan eta teh pirang-pirang hidayahna Gusti ngan urang nu teu sadar. Tak mudah-mudahan urang anu tos istiqomah dina ilmu na sing beuki istiqomah, mudah-mudahan buah dina ilmu amal urang sing langkung berkualitas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi wa man donna annahu bi badil juhdi yasilu fahuwa mustaqlim. Jeung sauwihna sing saha jalma anu boga rasa ladang usahana bakal ngahasilkeun kana tujuan, maka eta jalma teh kareken jalma anu tatagenan kana amalna. Lamun tadi mah hoyong dugi kana tujuan tanpa beramal, anu kadua mah beramalna mah ngan boga rasa jeung boga dagoaneun yen tah urang teu nepi ka tujuan teh ladang amal nu eta, tatagenan teuing kana amal. Tah nu kitu mah sami cilakana. Lamun nu tadi mah jalma anu berandai-andai, anu ayeuna mah kagolongkeun jalma anu sagala ting tatagenan kana amalna. Anu sae kumaha atuh? Beramal urang sing maksimal bari urang ulah teuing ngemutan kana amal nu pantos dialaksanakeun ku urang. Gitu. Mudah-mudahan urang masing tiasa ikhlas, sing tiasa khusyuk dina ibadah, ulah teuing seueur ngemutan sabaraha amal nu tos dilaksanakeun, tapi sejauh mana urang beramal, sejauh mana urang ikhlas dina beramal, sejauh mana urang khusyuk dina beramal, eta anu kudu dimutan ku urang. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten tina sanes kanten kakirangan sareng kalepatan. Mudah-mudahan urang sadaya sing direken jalmi ahli ibadah munggu Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.